wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing pamiasa sadaya. Patepang deui sareng sim kuring Najila Nusaidah dina acara Warta Sunda. Dinten Ahad kaping 21 Februari tahun 2021. Warta nu kapidangkeun nyaeta warta ngabuburit jeung dinosaurus. Salami 2 menit kapayun, sim kuring beres nyarengan pamiasa sadaya. Dinosaur, salah sahiji tempat pintonan dinosaurus di Bekasi. Ayeuna jadi pangjujugan barea kaasup pangjujugan pikeun ngabuburit. Di tempat nu ngadodongna menang pangawaruh anu mondel ngeunaan dinosaurus. Pikaresepeun kitu pisan wahana dinosaur di hiji mall di Bekasi teh. Teu kudu heran mun eta pintonan teu weleh haneteun ku nu lalajo. Utamana barudak bari diaping ku kolot-kolotna. Pintonan dinosaur nyaeta pintonan ngeunaan dinosaurus. Sato purba nu geus musnah di alam dunia. Pintonanana dari pisan. Sajabati lantaran wangun dinosaurusna sarimbag jeung aslina. Oke, lantaran dirojong ku sound efek nu matak hookeun. Sally jeung Bisma, warga Bekasi, ngaku lalajo dinosaurus teh resep kacida. Pangna kitu teh, dumeh dinosaurusna teu beda ti gambaran anu aya dina sawatara film. Antarana bisa seri, baeud, bunga, sedih, jeung sajabana. Eta sababna mun aya waktu manehna sok ngahaja lalajo bari sakalian ngabuburit. Mun taya harungan mah eta pintonan teh bakal aya di Bekasi nepi ka tanggal 15 Juli bakal datang. Pamiasa sadaya, mung sakitu bewara anu tiasa didugikeun. Dina dinten Ahad kaping 21 Februari tahun 2021. Sim kuring Najila Nusaidah insyaallah patepang deui sanes sim kuring di warta anu sanesna. Seja amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.